Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa petepang dangu deui ngalangkungan konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu kontena eusina sabudeureun seni budaya sakudak sakedikna aya informasinya, utami nama hiburanana gitu. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehat sakula wargina oge sing lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana tekendat simukuring nganuhunkeun kana pangrojong ti sadayana anu mangrupi mancok teras kana konten-kontena anu parantos subscribe-na atarapi subrek cenanya istilahna teh, anu parantos nge-like-na, anu parantos nyerat komentna kanggo ajang silaturahminya haneuteun ieu kanal teh kitu aya komentar-komentar gitu teh. Boh bilih kanu nembe sumping ka ieu kanal nembe sindang haturan wilujeng sumping pemugi konten-konten katampi supados aya notifikasi ka payuna saperkawis carios atanapi konten anu medal mangga aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di palihanapeun ka tu videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh nyaeta ieu carios wawalesnya karangan Ki Wangsa tos ngadugikeun kaayaan di mana Ki Digul sareng Ruding tos terpang sareng Guruna Durrahman di ujung kulon. Atuh eta Juragan Mulyana nya sareng Kustama parantos ngamalkeun kitunya sagarupi anu diamanatkeun ku Ajengan Winata. Tah, kumaha ye rengsena carios anu judulna wawales teh ye. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang lajengkeun. Ari ibu mah ngiringan bae, pokona mah geura cinekeun maksud anu utama. Rek kumaha ratna, rek kumaha Den Kustama. Garwana Juragan Mulyana malik nanya, "Nya ieu teh. Cik, kumaha rat? Kus, pek terangkeun. Keun soal indung mah. Urang bejaan be sanggeus nanyindek. Karunya rek dihudangkeun oge. Cik, kumaha rat?" Juragan Mulyana ngareret karatna. Pok anu direret nembalan sorana halimpu. "Kanggo abdi mah nyanggakeun bae ka Kang Kustama. Abdi mah sakadar istri aya basa dulang tinande. Seja nyobanan kana pamunut Kang Engkus. Nuhun-nuhun rencana teh nyindek kana putusan." Tembaratna beri netep ka Kustama. Anu ditetep imut tandaning hatena teu kawawa nahan ka atoh. Pantes rek kitu oge dumeh lolongkrang hirupna ngebulungbung teu poekeun teuing atawa teu cara sabaraha bulan ka tukang. Bakat kulila mah obrolan ngageser kana nyindekna. Yen Kustama moal kungsi bebulanan rek kawin karatna. Syukur ari kitu mah rat. Meureun ayeuna mah geus nyindek kana kasimpulan. Nu dipamih ulah nepi ka ngalaman tunggara deui. Sing cara bumen-bumen nabi. An apa rek nanya? Bisa rat atawa Den Kustama boga pamenta. Bek bejakeun, maklum sok hayang direnceng-renceng gitu tah. Teu kedah apa? Margi abdi teh duda. Asa kirang payus upami teh mah direka-reka atanapi direnceng-renceng. Nya saupamina naik kuda renggong gitu atanapi sisingaan mah teu sawios-wios. Mana? Naon, Mang Caca? Mana tulisanana eta da kuda renggong di dieu mah?
Eta mah kahayang kuring kitu can kungsi naik kuda renggong. Ih, teu kituna anak king. Sanajan kuda renggong rek nagaliong oge sok. Lain, eueuh eta mah. Sanajan duda kitu maksud teh. Aki-aki atawa nini-nini ari pikeun negrakeun kabungah mah teu nanaon. Oge ari kahayang mah kasugemaan teh modal kabeh gitu. Ekspresikan totalitas gitu. Bisirek aya band gitu. Bisirek tagonian, bisirek turnamen poli. Naon we gitu. Ampun ieu kamarana wae Nya ieu teh abong kena rek tamat ieu. Meni aduh ampun ieu. Hitung-hitung syukuran we ku ayana dan Kustama Salamet. Ratna Salamet oge ikatut apana ditambah. Sarerea we pokona mah waluya tur bunga. Maksud ibu? Can kahartikeun wae Ratna. Teu acan. Maksud teh kumaha janten kuda renggong teh? Ih, tuh panayaangeun Mang Caca. nya teu langkung wae mangga. Nya ieu teh rate ibu teh kakara boga hajat. Nya ari kahayang mah ulah tiiseun teuing. Hayang cara batur. Hiburan orkes aya. Tuh, pan. Wayang golek teh. Tuh, deket ke kuda renggong lah. Waduh, eta Kustama meni atoh kitu. Sandiwara teh. Kuda renggong. Can kuda renggong mangke mun maneh nyunatan kakare kuda renggong Kus. Oh gitu. Nya ilaharna tama keur nyunatan. Nya kitu teh basa nyetel radio aya dalang HD. Mun teu salah mah dalangna teh saha eta teh nya? Andrian Saputra saha eta teh cenah? Anu teh sarua. Nya kitu. Pokona mah cik kumaha lamun diondang apana? Teu naon. Luyu jeung cita-cita apa eta teh ibuna. Atuh cik kumaha coba cek Ratna sugan aya pamanggih sejen. Ari numutkeun emutan abdi mah apa? Teu kedah margi ka olok-olok waragat langkung sae kanggo modal bae. Margi acara hiburan teh sanes kanten waragana pan. Ih, teu kitu atuh. Soal waragat mah teu perlu jadi pikiran. Sarta ulah boga pandangan sempit. Ku ayana hiburan eta teh salah sahiji tina amal. Lamun nyokot kana dasar fungsi sosial mah. Maksud apa? Amal kumaha? Ih, kieu ye. Maksudna nu disebut amal sosial teh. Ku ayana hiburan, nya. Upamana wayang golek di urang. Tangtu tukang dagang bajigur. Kacambah, kerupuk, baso. Naon deui sok? Tukang kacang rebus. Nya bisa, sok. Naon deui? Tukang mie ayam. Nya bisa. Naon deui sok? Tukang teuing. Da eta mah jejengkean pastina ge. Nya pokona mah saeutikna bisa nambahan modalna. Sahanu nyaho tukang dagang seret kebiayaan anak sakolahna. Katambah aya hiburan dagagana payu. Apan teu susaheun teuing. Eta nu dimaksud fungsi sosial atawa amal sosial teh. Sagedengeun ti eta sacara teu langsung urang teh milu ngarojong kana kasenian Sunda. Ku ayana hiburan di urang apan teu saeutik nu lajo daratang. Didinya baris narima agungna seni sarta lalakon anu jadi conto tuladan sarta enteung hirup manusia. Nya lamun boga pikiran picik mah atawa pikiran komersil malulu. Lebar kudu barina medit atawa hitungan moal matak ngarojo kana makarena kabudayaan urang. Tah kitu anak king. Tembal juragan boyana kituna teh ditungtungan ku ngenyot rokona katampona mani nyerebung siga anu nikmateun pisan. Kustama jeung Ratna teu nembalan tandaning kaharti kekecapanana juragan boyana teh. Geus kitu kakara garwana nembalan deui. Tah geuning. Kitu pamanggih apa teh Rat? Oh, mohon kahartos pisan ku abdi ibu. Mangga be abdi mangiringan. Ratna satuju. Tetela pandangan juragan boyana teh alus. Telebar ku duit tapi yakin butuh ku kapuasan batin barina amal jariah ku perkara seni.
Saenggeus nyindek kana kasimpulan mah jung nerangtung seleune turiem nyamperkeun bari pokna. Akan pilih bade taruang parantos sayogi yuk mengpeng masih keneh haneut. Oh, syukur ari geus arasak mah. Ayo atuh urang ngariung makan. Bring ngaraleos ka dapur. Gugek dariuk deker dalahar ketempona menikmat pisan. Singgetna carita para wargi kaum dangu sakumaha rencana Juragan Mulyana geus adeg kana dawuhna malah geus nyieun kartu ondangan aya kana ngarebuna. Aduh, akbarnya ieu teh nikahan teh ieu. Da puguh ahli usaha loba kolehana para wargi kaum dangu. Pon kitu deui Mang Odong diutus nepungan Kidalang Andri ka Cisarua. Kaparengan keur subung ku panggung. Kawantu pandemi. Pandemi kumaha tuh teh? Ima tahun 88 ya settingna. Oh, kawantu can usum tatabeuhan para wargi kaum dangu. Ari pamajikan Mang Odong paciweuh pepolah dibantu tatanggana di dinya. Sanajan aya bahasa tatangga di kota mah cuek nya. Individualisme panginten dina pelajaran IPS maka berarti ieu teh. Tapi geuning ari di dinya mah kagotong royongan teh masih keneh katempo tur karasa ku masing-masing dirina. Boh mun aya nu kapapatenan atawa anu hajat yakin teu diondang oge harideng ngadon marantuan. Sakedeung oge papanggungan geus ngajugrug. Ayana kana 8 meterna. Lantaran samemeh hiburan wayang golek aya anu nyambungan orkes Malayu ti Cirebon kolehana Juragan Mulyana. Pon kitu deui rombongan degung ngahaja ngondang ti kota Bandung anu ngetop Mang Saharita. Bisa kagambarkeun kumaha paciweuhna Mang Saharita. Yakin lain omongkeuneun dumuk ilaharana anu boga gawe. Sagala paningkah teh katengang. Aya anu suksak siksik, aya anu gogoreng. Wah, pokona mah loba itu jeung ieuna. Ari dihareup katengang bagian dekor. Tembok hareupna ilahar make aksara wilujeng sumping mohon doa restu kitunya para wargi kaum dangu. Ngan henteu ari mohon 2000 mah. Tos teu usum kitu nya 2000 mah ku ayeuna mah panginten kau parkir eta mah. Kursi panganten geus dihias, hurung herang dipasieup ku tata rupa anu basajan tur teu nyolok teuing. Ari Ratna mah di kamar keneh keur mereskeun spray sarta siap bisi anu ngado daratang. Katempona geus didangdanan ngancan siga panganten lantaran can tepi kana dawuhna. Biasa weh make pakaian adat Sunda sapopoe ngan rada weuteuh keneh. Kana dawuhna teu burung we cita-cita kalakonan sarta kabungah Juragan Mulyana kacipta asa manggung boga lakon. Nu ondangan beuki rabul, tiwetan ngantai, tikulon aleutan anu ngawa kado. Yakin harita teh balandongan imah Juragan Mulyana rame ku jalma. Papanggungan geus digalemrong, rombongan degung mimiti mintonkeun gendingna ditema ku lagu surat ondangan. Ratna jeung Kustama kagambar bungahna. Harita dipajangkeun lir Satria Rama parendeng jeung Dewi Sinta. Cindekna tepi ka waktu peuting giliran rombongan orkes di Cirebon. Anu lalajo beuki noyeg silih sedek jeung baturna geus teu kaampeuh deui. Pasuliwerna bau wasawios mah campur aduk jeung bau hitut. Awahing ku pasedek-sedek anu ngagoek pedah taeuna kapencet. Aya nu ngajerit pedah bukit kembarna kadempet. Rupa-rupa para wargi kaum dangu nya pamolah teh harita mah. Pon kitu deui dina peuting kaduana giliran Dalang Andri makalangan. Anu lalajo leuwih ti peuting kamarina gang leuwih jalan pinuh ku jalma. Rombongan wayang golek geus anjet celek luhur panggung. Juru sekarna geus ngajeng-jreng gareulis nakeranan. Ibu Rita Tila
Ibu Pia Palen, Bu Cita-Citata, Ibu Piraku atuh eta mah pan penyanyi pop. anu katulis mah versi baheula ieu. Nya joke bacakeun we atuh nu aya. Oh, Ibu Cucu Asma, Dedeh Winingsih, Sari Jubaedah, Ai Sumyati masih papanggungan. Gitu. Teu lila torok-tok cempala kidalang ditabeuh. Ger nu lalajo surak ambal-ambalan. Alik atuh sujam. Aki ayangnya horo pada dalam Andri teh kumaha ieu cik dijawa gara-gara kumaha. Ki empok ti dia gitu, itu tuh. Oh, itu geuning dalang Andri teh. Pasepnya eta ieu janggotna ge siga bacarana rada gitu. Itu janggotan eta mah. Eta nyaun atuh. Kidalang mimiti ngaluarkeun wayang emban. Nyigelna alus nakeranan anu lalajo beki motah kitu na teh ditema ku haleuan juru sekar. Tetela sorana matak ngedagkeun ka waas. Nepi kareureuhna wayang kasubuhnakeun anu lalajo teu robah. Robah-robah soteh kidalang geus nyebutkeun kembang pinitik senobaran sari tutup lawang Sigotaka. Mulang sewang-sewangan bari mawa sesa ka waasna. Lalakon utamana pergiwa kawin ka Gatot Gaca. Tetela leubet ku Siloka jeung Sasmita yakin cinta oge merlukeun perjuangan anu lain saeutik pengorbananana. Saperti Kustama bae anu kawin karatna, loba kalengitan anu cukangna keur perjuangan hirup, utamana pikeun ngadegkeun rumah tangga anu bahagia jeung harmonis. Cindak naratna jeung Kustama ngangkleng dina sagara kaendahan. Rumah tanggana runtut raut. Tamat Mang Caca. Tamat alhamdulillah. Itu kumaha teu dicaritakeun? Malam pertama. Sok ka mana wae. Sok istirahat lah. Rek kitu heula. Sok. Rupina alhamdulillah para wargi kaum dangu tamat ieu carios wawalas teh nya. Anu akhirna sing horeng den Kustama janten ngadahupna karatna. Nanging kumaha eta gorombolan Bah Digul ruding sareng Durrahman katut guruna teh. Ngagantungnya ieu carios teh. Upami diparengkeun saleresna ieu carios wabalas teh ku Kiwangsa ngalajeng kana seri samemeh getih can saat anu janten lajengna tina ieu carios. Nanging duwi kadenget ayeuna Mang Caca teu acan gaduh naskahna janten mugi-mugi jaga kasamper. Sim kuring tekendat nada dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina midangkeun cariosna. Boh bilih aya nami alit anu kasabit kasebat asma dewasa. Sim kuring nada dihapunten. Mugi-mugi sasiereun sabeunyereun sakudak sakedikna aya hikmah aya mangpaat oge hiburan tina sakur carios anu dipedar. Urang petepang dangu deui dina carios anu salajengna dina judul anu sanes. Sim kuring sejamit mundur, wilujeng laleson, wilujeng rehat, wilujeng aktivitas deui kanu bade aya aktivitas deui. Sim kuring sejamit mundur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.